huwa kumunul mihnah fi ainil minnah, nyumputna cocoba dina pandangan anugrah. Mafhumna katingalina genah, katingalina sukses, katingalina berhasil, padahal mah eusinana teh bebendu ti Allah, ditarik ulur siksana ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ilahi anta maksudi waridoka anta matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Puji kali syukur urang pintonkeun kahadirat Allah anu maha gopur. Sholawat miwah salam mugi-mugi ku Allah masing dilanggeng mayengkeun kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para ahli wargina, ka para sahabatna, ka para durriyahna, ka para tabi'in tabi'at atba'u tabi'in, tug paragat ka urang sadayana umat akhir zaman. Mudah-mudahan urang sadayana masih ngengingkeun syafaatul udma mantena jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak sadayana sateu acana pribados ngalajengkeun kana pangaosan langkung ti payun pribados nyuhunkeun heula dihapunten anu saageng-ageungna tina rupi-rupi dosa anu patula patali sinareng bapa sadayana. Kumaha kinten-kinten apa bade ngahapunten. Alhamdulillah kasolehan manah bapa sadayana atuh sawangsulna ti pribados sayogi ti kamari sadiati ayeuna insyaallah tiasa ngahapunten pisan. Ayeuna urang lebet kana babul istidroj. Imam Ibnu Athaillah nguningakeun khob miwujudi ihsanihi ilaika wadawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrojan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khob kudu sieun anjeun miwujudi ihsanihi tina ayana kasaean Allah ilaika ka anjeun wadawami isaatika jeung langgengna kaawonan anjeun ma'ahu sarta Allah ayyakuna yen aya zalika dina kasaean Allah istidrojan nyaeta sungkunan sanastadrijuhum bakal nyungkun kaula ka jelema kafir min haitsu la ya'lamun min haitsu tina jihad la ya'lamun anu henteu dipika nyaho ku jelema kafir. Janten para bapak sadayana dina hal ieu Imam Ibnu Athaillah ngadidik urang sadayana mapagah urang sadayana yen urang teh kedah ekstra waspada. Naon margina sabab kawaspadaan teh mangrupakeun sikap hate anu ngajamin kana salamet. Sakali deui kawaspadaan teh nyaeta mangrupakeun sikap hate anu ngajamin kana salamet. Mafhumna balangah mangrupakeun sikap hate anu matak ngakibatkeun kana cilaka. Tiasa kabuktoskeun ku urangnya Pak, upami urang ngajalankeun motor teras urangna waspada, urangna hati-hati, maka syariatna insyaallah
peluang salametna bakal ageng. Tapi upami urang nyanak motor dina kaayaan balangah komo dina galengan pasti syariatna nyungsep matak cilaka gitu. Janten kaum bapak sadayana sakali deui kawaspadaan anu diajarkeun ku Imam Ibnu Athaillah ieu nyaeta kawaspadaan kana perkara kasuksesan, kaberhasilan atanapi anugerah anu dipaparinan ti Allah ka urang. Kauntungan kamajuan hirup ta eta teh urang teh kedah waspada gitu. Janten ulah waka disangka nikmat. Boa-boa eta kasuksesan sinareng kamajuan hirup urang teh eta teh istidraj. Nyaeta sungkunan ti Allah. Naon wae nikmat anu disebat bieu teh diantawisna nyaeta as-sihah. As-sihah teh nyaeta sehat. Kasehatan anu ditampi ku urang anu diraoskeun ku urang ulah waka disangka nikmat. Boa-boa bisi eta kasehatan teh mangrupakeun sungkunan atanapi istidraj ti Gusti Allah. Anu kaduana wasi'atul arzak, jembarna rejeki atanapi seueurna rejeki. Eta sami ulah waka disangka nikmat. Boa-boa jembarna rejeki anu ditampi ku urang teh eta teh istidraj. Sungkunan ti Allah. Anu katiluna nyaeta al-firog atau al-farog tiasa nyebatna. Al-firog al-farog sami. Al-firog teh nyaeta waktu luang, waktu senggang. Upami seueurna waktu luang anu ditibakeun ka urang eta ge sami kedah waspada. Bilih eta waktu senggang, waktu nyalse urang teh eta teh istidraj. Kumaha cenah gambaranana jalmi anu ngengingkeun istidraj ti Allah? Gampil, Pak. Sakumaha urang ditibaan ku Allah kasuksesan, kaberhasilan upami urangna seueur nentang kana hukum Allah, seueur patukang tongong sinareng aturan Allah, maka eta istidraj. Sabalikna upami eta kasuksesan kaberhasilan teh digunakeun dina taat ka Allah, digunakeun ibadah ka Allah, eta namina nikmat. Gampil kitu ngabedakeun apa. Makana teu king heran upami jalmi kaayaanna lubak libuk misalkeun seueur wae kahadeanana, seueur wae kasuksesanana, bahkan tenar jeung sajabana diagung-agungkeun ku jalmi, tapi ibadah tara ngaos tara misalkeun gitu. Tapi eta sukses we gitu. Ulah heran Pak, eta teh disebatna teh istidraj. Nya eta istidraj teh huwa kumunul mihnah fi ainil minnah. Nyumputna cocoba dina pandangan anugerah. Mafhumna katingalina genah, katingalina sukses, katingalina berhasil, padahal mah eusinana teh bebendu ti Allah, ditarik ulur siksana ku Allah. Matakna dina surat Al-A'raf anu diaoskeun tadi, sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kaula bakal nyungkun ka eta jelema anu ingkar tina ajaran Allah, anu henteu taat ka Allah, min haitsu la ya'lamun tina jihad anu teu dipikanyaho eta ku jelema. Janten upami katengalina sukses gitu, katengalina berhasil, atawa urang ngarasa seperti kitu tapi urangna selalu bertabrakan sareng hukum Allah gitu, selalu maksiat jeung sajabana, berarti eta teh sungkunan salaresna mah eusinana teh ti Allah atanapi bebendu ti Allah. Matakna ieu sehat, waktu senggang, luasna rejeki teh teu aya kajaba supaya jadi nikmat ya. Anu kahiji ku urang kedah disyukuran, nalang anu susah, ngabantu anu butuh, ku tanaga urang, ku sehat urang kitu nya Pak. Digunakeun kana jalan syukur ka Allah. Upami ngagaduan waktu senggang, aktivitas urang atau sadayana dagangna rengse, kulina rengse, tanina rengse, berarti aya sesa waktu luang, waktu senggang, waktu nyalse urang diangge ibadah, berarti urang nyalametkeun diri tina istidraj. Alhamdulillah urang sadayananya Pak. Mudah-mudahan ieu nikmat anu ku Allah dilungsurkeun dugi ka tiasa istiqomah dina ngajalankeun ibadah ka Allah, selalu aktif
dina pangaosan dina kahadean ieu teh mangrupakeun wajah abdang syakuro, hamba-hamba anu pandai bersyukur. Amin. Alhamdulillah dina manah urang teh kedah nganuhunkeun ka Allah. Alhamdulillah Gusti, ieu sampean abdi tiasa ngalangkah ka majelis taklim, tiasa ngalangkah ka masjid kangge berjamaah, kedah syukur. Matakna wasiatul arjak anu katilu nyaeta luasna jembarna rejeki, di mana keun eta rejeki hoyong jadi nikmat, hoyong jadi barokah, hoyong jadi manfaat, teu aya sanes eta ge sami. Kedah dimangpaatkeun dina jalan kasaean. Di antawisna sodako, zakat, impak, sinareng sajabana. Kunaon urang dina rejeki sok rada berat ngagunakeun kana kahadean. Sabab urang teh terlalu cumantel teuing kana duniana. Sanes berarti ulah mika cinta dunia. Da ai dunia mah kedah diurus, kedah dirawat, kedah dikembangkeun, kedah diaktifkeun. Maknya ayeuna motor bobolokot diantep we kitu. Anger we kedah diwasu. Bumi barala manya diantep anger kedah dirawat. Eta berarti urang teh kedah apik kana dunia. Tanu diulahkeun mah nyaeta cumantel teuing sahinggakeun sok sieun ku dunia, sieun kumaha isukan, sieun kumaha engke, sieun kumaha jang anak, kumaha lamun teu cukup jeung sajabana. Eta hubu dunia teh. Sahinggakeun luasna rejeki urang teh katahan ku kasieun, katahan ku kanyaah. Nyaah ngaluarkeunana, nyaah jang ngamangpaatkeunana. Nya urang anu ngaluarkeunna nah si eta anu bisa geunahna. Misalkeun pikiran urang teh padahal justru dimanakeun urang ngaluarkeun kahadean di dinya urang teh ngundang kana beribu-ribu kahadean. Dina surat Al-An'am ayat 60 man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Saha jalmi anu ngaluarkeun hiji kahadean maka bakal dibales ku Allah 10 kahadean. Upami urang ngaluarkeun 1000 maka ku Allah dibalesna 10.000. Nya eta etangan dohirna gitu Pak. Upami urang ngaluarkeun 5.000 maka dibales ku Allah 50.000. Teu acan dina surat Al-Baqarah aya ayat anu bakal dibales 700 kali lipat. Dina surat Al-Hadid mah bakal dibalesna teh henteu ka itu. Nah tiasa beda kitu. Dina Al-Qur'an bararenten kitu. Eta mah kumaha kelas kualitas keikhlasan urangna. Upami urang ngaos waqiah hoyong beunghar teu sawios. Da nyuhunkeun ge ka Allah ngeun eta tingkatan keikhlasan teh nu panghanapna. Upami anu pangluhurna mah entos bleng we. Teu ngaharepkeun deui balesan ti Allah. Abdi ngaoskeun surat waqiah teh alhamdulillah. Abdi tos ditiasakeun ngaoskeun surat waqiah teu saalit batur anu haream keneh maca Quran gitu. Kitu eta mah tingkatan ikhlas pangluhurna, makana teu kahitung balesanana. Aya deui anu pertengahan, anu 700 bisa jadi saur para ulama hoyong balesan di akhirat surga teh. Dina surat Al-An'am mah hiji dibales 10 kahadean anu dikaluarkeun ku urang teh sanes ngurangan berarti gitu Pak. Tapi namihan sing yakin we Pak, sing yakin. Asal syaratna ikhlas gitu. Niatna jeung carana bener karena Allah gitu. Makana dibalesna berkali lipat. Lamun hitungan matematika 5 kurangi hiji jadi 4, tah hitungan Al-An'am ayat 60 mah 5 kurangi hiji teh jadi 14 gitu. Anu hijina etang, anu hijina jadi 10 anu dipasikeun sesana tadi 4. Jadi 14. Upami 2 dikurangi hiji ngagaduhan 2 dipasikeun hiji ka batur. Etangan matematika mah tinggal hiji deui. Jadi teu aya anu 2 teh tinggal hiji deui. Aya etangan surat Al-An'am mah etang anu dipasikeun teh jadi 10. Berarti sesa hiji jadi 11. Berarti sanes ngurangan aya kitu mah nyeuran sing yakin Pak. Nah eta dibalesna ku dohir deui. Lamun 5.000 ku jadi 50.000 sanes kitu eta mah etang-etangan urang. Janten balesan anu 10 kali lipat di dinya teh Pak bisa jadi urang dipurulukeun dosa-dosana. Teras deui bisa jadi urang picilakaeun tapi gara-gara urang sedekah jadi salamet gitu. Bisa jadi urang bakal labuh ayeuna jadi henteu gitu. Gara-gara urang sedekah ta eta balesan Allah anu berlipat ganda teh gitu. Sedekah teh sanes berarti materi wae, artos tuangeun wae. Pokona mah kahadean anu dikaluarkeun ku urang
eta mangrupakeun sodaqoh. At-tabasumu sodaqotun, senyum wae seuri entos mangrupakeun sodaqoh. Jadi urang teh sok nyaah ta eta anu ngarasa maneg mayeungna mah. Aduh, kumaha jang engke, kumaha engke urang. Padahal da sodaqoh mah nyisihkeun sebetulna mah. Jadi upami urang gaduh 1 juta teh mah 2,5% mah latihkeun. 25.000 teh anu batur gitu. Lamun 100.000 teh mah 2.500 na anu batur. Saalit da Pak. Nyisihkeun gitu. Ieu mah etang-etang mamagah kangen diri abdi we, hakikatna mah ieu teh papagah kangen diri abdi. Mudah-mudahan emang manfaat kangen Bapak sedenanya. Amin. Tak kitu janten dimanakeun urang ngagaduhan kasuksesan, ngagaduhan keberhasilan, ngagaduhan awak sehat, waktu happy luang, teras deui jembarna rejeki, tapi tara diange ibadah, tara diange taat, bahkan selalu bertabrakan sareng hukum Allah, maksiat terus misalkan. Ta eta teh ulah waka disangka nikmat, eta teh justru istijrod bebendu ti Allah. Kumaha balukarna saur Gusti Allah, hatta idza parihu bima utu ahodnahum bagtah, maka ku kaula bakal ditibakeun ka jelema anu diistidraj, ka jelema anu disungkun teh bakal ditibakeun nyaeta siksa bagtah. Bagtah teh anu tiba-tiba, anu dadakan, anu tanpa diprediksi. Bagtah disebatna teh. Naudzubillah nya. Mudah-mudahan urang mah diraksa. Amin, Pak. Eta janten cilakana jelema anu diistidraj kitu bakal disiksa anu secara tiba-tiba. Kumaha wae bentukna mah seueur kitu nya Pak. Bisa wae ayeuna nincak cangkang cau beledag misalkan gitu. Tipikal leng teu eling, teu guna pan aya geus teu eling mah. Hartana teu guna, itu ieuna teu guna. Bisa wae dikosletkeun listrik, jelegur kahuruan kumaha wae bentuk siksaanna mah. Saep diratakeun tiasa. Biasa ku lini, bisa ku sunawi, bisa wae ku kaurugan jeung sajabana. Eta lamun anu diistidraj. Benten deui sareng anu dipaparinan ujian supaya ningkatkeun darajat benten deui. Tah mudah-mudahan urang mah nya Pak dipaparinan ieu nikmat, mudah-mudahan ieu teh nu ku urang terus-terusan istiqomah di syukuranana nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu mah saala kadarna tadkiro pepeling kangge diri abdi khususna mah. Umumna mudah-mudahan ieu aya manfaat kangge urang sadayana anu sami-sami ngadangukeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kadugikeun laresna eta taufik hidayah ti Allah, lepatna mah eta mah kabodohan tina kahilapan pribados wae eta mah Pak. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun hampurana. Kalayan ditutup ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.